Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanubu jeung tara jadi gaganti naon ba'du hadzi sawareh tina ieu madzkur. In wujida lamun dipanggihan naon maf'ulun bihi maf'ul bih fil lafzi dina lafadna. Wa qad yaridu jeung terkadang datang itu niabatu ba'di hadzihil asya'i. Wa bittifaqin wa qad yanubu jeung terkadang jadi gaganti naon asani maf'ul anu kadua anu tetep bari tetep min babi kasa tina babna lapad kasa. Bima dina perkara iltibasu anu ari saliruna itu umina eta disalamatkeun itu iltibas bittifaqin kalawan sepakat ulama ahli nahwu. Fi babi dhanna al man'u ari kacegah istaharu eta narima masyhur itu man'u fi babi dhanna dina babna lafaz dhanna wa aro jeung babna lafaz aro. Wala aro jeung tenekadkeun kami man'an kana jenggah idza dhahara di mana-mana zahir naon al qasdu pamaksudan. Wama jeung ari perkara maf'ul siwan naibi anu salianti naibul fa'il atau jadi gaganti dina fa'il. Mimma tina perkara uliko anu dicantelkeun itu emma birrafi'i kana fi'il anu ngaropakeun annasbu eta ari nasab lahu eta tetep pikeun itu masiwan naibi muhaqqaqon bari anu dinyatakeun. Istigharul amili anil ma'muli ari ieu tabab dina ngajelaskeun katungkulna amil anil ma'muli tina ma'mul. In mudmarus min sabikin fi'lan syaghal anhu. In syaghala lamun mah nungkulkeun naon mudmarus min isim domir sabikin anu ti heula nungkulkeun fi'lan kana fi'il anhu tina isim sabik. Binas bilabdihi ku nasab lafadna itu domir awil mahali atau mahalna. Fasabiko tah kana isim sabik insib kudu nganasabkeun anjeun hu kana itu isim sabik bifilin ku fiil udmiru anu disidem itu fiil hatman kalawan misti. Muafikin tur anu ngamuafakatan itu fiil lima kana perkara qad uzhiro anu nyatana didohirkeun itu fiil. Wan nasbu jeung ari nasabna isim sabik hatmun eta misti. Misti sota intala lamun manyanding naon asabiq isim sabik makana perkara yahtasu anu narima tangtu itu emma bil fi'li kana kalimat fi'il. Contoh nu narima tangtu kana fi'il teh kain sapertikeun in wa haisuma jeung lapad haisuma. Wa intala jeung lamun manyanding naon asabiq isim sabik makana perkara yahtasu anu narima tangtu itu emma bil ibtidai kana jadi mimit. Parrob atah kana ropa iltazim kudu ngamistikeun anjeun hu kana itu ropa abadan dina salawasna. Kada nya kitu deui. Kada nya kitu dinaon? Nya kitu deui wajib ropa isim sabik idza tala di mana-mana nyanding naon alfilu kalimat fi'il makana perkara lam yarid anu tara datang. Naon ma perkara qablu anu tetap dina samena itu malam yarid. Makmulan bari jadi makmul lima pikeun perkara amil wujida anu dipanggihan itu ma ba'du dina sabana itu malam yarid. Waqtiro jeung dipilih naon nasbun nasab qabla fi'lin dzi talabin qabla fi'li dzi talabin dina samemeh fi'il anu ngabogaan makna talab wa ba'da majeng dina sabadana perkara ila uhu anu ari nyandingkeunna itu ma alfila kana kalimat fi'il golaba eta ngalindih itu ma. Wabada atipin karena eta tah kana wabada ma ilahu. Wabada atipin jeung dina sabada harap atap bila pastin kalawan anu tetap kalawan teu aya pamisah. Ala ma'muli fi'lin kana ma'mulna fi'il mustaqirin anu narima tumetep itu fi'il awalan dimimiti kalam. Wa intala jeung lamun manyanding naon al ma'tufu isim sabik anu diatapkeun fi'lan kana fi'il mukhbaron anu dijieun khabar naon bihi tu fi'il anis min tina isim mubtada maksudna. Fatipan tah kudu ngatapkeun saestuna anjeun mukhayyaron bari anu meunang milih. Wa rafu jeung ari ropa isim sabik maksudna. Fi ghairil ladzi dina salian tip anu marra anu geus kalewat itu ladi. Rojaha eta ngungkulan itu ropa. Fama faf'al atuh kudu migawe anjeun makana perkara ubihan nu dimenangkeun itu mah wada jeung kudu ninggalkeun anjeun makana perkara lam yubah anu teu dimenangkeun itu mah.
Wa faslu masgulin jeung ari kapisahna fiil anu ditungkulkeun bi harfi jarrin ku harap jar au bi idopatin atawa ku idopat ya jeri eta berjalan itu faslu masgulin kawaslin bari tetep sapertikeun amil masgul atau anu ditungkulkeun kana domir gitu nya. Wasawi jeung kudu nyarwakeun anjeun fidal babi dina ieu bab waspan kana isim sifat da amalin anu ngabogaan amal bil fi'li kana kalimat fi'il. Kitu sotein lam yakul lamun mah teu bukti naon maniun anu ngahalang atau anu nyegah kitu nya. Hasola eta hasil itu mani. Wal qatun jeung ari domir anu jadi percantelan hasilatun anu hasil bitabiin ku tabi lapat anu turutnya. Kaum qatin eta tetep sapertikeun anu jadi percantelan binafsil ismi dina zatna kalimat isim al waqi anu tumiba eta nya. Ta'dil fi'li wa luzumuhu ariya eta bab dina ngajelaskeun muta'addina fi'il jeung lazimna fi'il. Alamatul fi'li ari cirina fi'il al muadda alamatul fi'il muadda al muadda anu dimuta'addikeun itu fi'il antasila eta yang nepungkeun anjeun ha goiri masdarin kana ha domir anu balik kana lian masdar bihi kana itu fi'il penyantelkeun teh nyantelkeun nepungkeun teh bihi kana itu fi'il. Ari contona nahwu amila eta upama lapad amila artina migawe itu si jalma kana itu emak itunya. Pangsi batu kudu nganasabkeun anjeun bihi ku itu fi'il mutaaddi maf'ulahu kana maf'ula itu fi'il. Kitu sote in lam yanub lamun mah teu jadi gaganti itu maf'ul an fa'ilin tina fa'il. Ari contohna nahwu tadabbartul kutuba eta upama lafaz tadabbartul kutuba tadabbartu mikir-mikir kuring al kutuba kana pirang-pirang kitab. Walazimun jeung eta lazim ghairul muadda ari lian fi'il mutaaddi kitu nya. Wa utima jeung dimistikeun naon luzum af'alis sajaya lazimna pirang-pirang fiil anu ngabogaan makna watak kana him saperti kenapa nahim artinya gembul kada eta tetepnya kitu deui misti lazimnya if'alalla ari fiil anu arep kana wazan if'alalla wal mudohi itu mubtada muakhir tina kadanya jeung ari fiil anu nyarwaan kana lafat ikan sasa wa ma jeung ari perkara iktadu anu tuduh itu mana dopatan kana makna bersih au danasana tawa kana makna kotor au aradana tawa kana makna anyar datang au tawa atawa anu turut itu fiil teh al muadda kana fiil mutaaddi liwahidin kana anu ngamutaadikeun liwahidin kana hiji maf'ul kamaddahu famtadda saperti kenapa maddahu famtadda madda geus manjangkeun itu si jalma kana itu tambang famtadda tuluy narima panjang itu tambang. Wa'adi jeung kudu ngamutaaddi keun anjeun laziman kana fi'il lazim bi harfi jarrin ku harap jar wa in hudipa jeung lamun mah dibuang itu harap jar panasbu tah ari nasab lil mungjarri eta tetep kana anu narima jar. Mananya wal aslu jeung ari pangasalan sabqu fa'ilin eta ngaheulakeun maf'ul anu jadi fa'il maknan dina maknana kaman seperti kenapa man min albisan manzarukum nasjal yaman tina lafad albisan manzarukum nasjal yaman albisan kudu makean saestuna anjeun man kajal mazaro anu nganjang itu mankum ka aranjeun nasjal yamani kana tenunan negara Yaman gitu. Wayal zamu jeung misti naon al aslu kum asal atau pangasalan limujibin karena aya anu ngawajibkeun aro anu anyar datang itu mujib watar kudzakal asli jeung ari tinggalna itu pangasalan teh hatman qadyur eta terkadang diyakinkeun itu tarku hatman kana misti kitu nya. Wahad papad latin ajiz wa ajiz jeung kudu ngameunangkeun anjeun had papad latin kana ngabuang nafadlah atau tarkib fadlah kudu menang sote in lam yadir atau illam yadir lamun mah teu madarat itu hadfu contohna ka hadfi masiko sapertikeun ngabuangna perkara siko anu didatangkeun itu mah jawaban kana jadi jawab au husiro atawa diringkes itu emak wayuh dapu jeung dibuang naon al anu nasibu anu nganasabkeun itu alha kana itu fadlah dibuang sote in ulima lamun mah dikanyahokeun itu nasib maka dia kuno jeung terkadang bukti naon hadfuhu ngabuangna itu nasib multazaman eta anu dimistikeun. At-tanazzuh fil amali ari eta bab dina ngajelaskeun parabutan fil amali dina amal. Ini tadoya lamun mah nyuprih naon amilane dua amil fismin dina hiji isim nyuprih amalan kan hiji amal.
qablu bari tetep dina samana itu isim falil wahidi tah eta tetep pikeun hiji amil min huma tina itu amilani al amalu ari amal watani jeung ari amil anu kadua beramalna amil anu kadua maksudnya kitunya aula eta leuwih utama itu sani ingda ahlil basroti mungguh ulama basroh waktaro jeung milih aksan kana sabalikna saha goiruhum lianti ahlul basroh za asrotin bari anu ngabogaan perkumpulan anu kuat wa amil jeung kudu ngamalkeun anjeun al muhmala kana amil anu dimuhmalkeun fi domirima dina domir anu balik kana perkara isim tanazaa anu silih rebutan itu amilanihu kana itu isim wal tazim jeung kudu netepan anjeun makana perkara ultuzima anu dimistikeun itu ma contona kayuh sinani seperti lapan yuhsinani wa yusi'u benaka wa qad baghawa atadaya abdaka yuhsinani ngaluskeun itu dua anak lalaki wa yusi'u jeung ngagorengkeun saha ibnaka dua anak lalaki anjeun wa qad bago jeung nyatana bangkawarah wa atadaya jeung ngaliwat batas itu dua abdi kami dua abdi anjeun saha abdaka dua abdi anjeun gitu wala taji jeung ulah ngadatangkeun anjeun ma'awalin bari tetep sarta amil anu kahiji qad uhmila anu nyatana dimuhmalkeun itu awal bimudmarin ku isim domir ngadatangkeun bimudmarin ku domir bariz ngadatangkeun li ghairi robin kela wala taji jeung ulah ngadatangkeun anjeun ma'awalin bari tetep sarta amil anu kahiji qad uhmila anu nyatana di muhmalkeun itu awal bimudmarin ku domir bariz uhila anu diahlikeun itu mudmar ghairi robin kana lianti ropa balil zambalik tak kudu ngamistikeun anjeun hadpahu kana ngabuangna itu mudmar kudu ngabuang soteh in yakun lamun mah bukti itu mudmarna teh ghairi khobarin eta lain khobar dina asalna wa akhiran jeung kudu ngakhirkeun saestuna anjeun hu kana itu mudmar kudu ngakhirkeun sote in yakun lamun mabukti naon huwa itu mudmarna teh al khabaro eta khobar wa adhir jeung kudu ngajadikeun isim dohir anjeun in yakun lamun mabukti naon domirun domirna teh khobaron eta khobar li ghairi mapikeun lianti perkara mubtada yutobiku anu ngamutobakohan itu mal mufassiro kana anu nafsiran ari contona nahwu adzunnu wa yadzunnani akho eta lafad nahwu adzunnu wa yadzunnani akho zaidan wa amrun akhwaini firroho adzunnu nyangka kuring wa yadzunna jeung nyangka itu dua jalma nikah kuring akhon kana dulur zaidan kaki zaid wa amron jeung kaki amar akhwaini kana dua dulur firroho dina waktu senang al maf'ulul mutlaq ari eta bab dina ngajelaskeun maf'ul mutlaq al masdaru ari masdar teh ismu ma eta isim perkara siwa zamani anu salianti zaman min madlul lajil fi'li bari tetap tina dua anu dijadikeun dalil tina kalimat fi'il contohna ka amnin seperti ke lapad amnun min amina tina lapad amina bimislihi nusiba dinasabkeun itu masdar bimislihi ku pantarana itu masdar aw fi'lin atawa ku fi'il awasfin atawa ku sifat wa kaunuhu jeung ari buktina itu masdar aslan eta jadi asal lihat dan pikeun itu fiil jeung sifat teh untuk hiba eta dipilih itu kaunuhu aslan yubinu ngajelaskeun itu masdar taukidan kana masdar taukid au nau atawa kana masdar nau au adadan atawa kana masdar adad contohna kasir tu sayrotaini sayrodi rosyadin seperti lapad sirtu sayrotaini sayrodi rosyadin sirtu lempang kuring sayrotaini kalawan dua kali lempang sayrodi rosyadin kalawan seperti ke lempang najalma anu ngabogaan pituduh wa qad yanubu jeung terkadang jadi gagantian tina itu masdar naon ma perkara dalla anu tuduh itu mah lain kana itu masdar kajiddakullal jiddi seperti lapad jiddakullal jiddi wa frohil jadala jidda kudu sungguh-sungguh anjeun kullal jiddi kalawan sakabehna sungguh-sungguh wafroh jeung ifroh kudu bungah anjeun al jadala kalawan bungah saestuna wama jeung kana perkara masdar li taukidin anu tetep tuduh kana mana taukidnya pawahid kudu eta panapa zaidah tah pawahid tah eta make tah
pawahid kudu ngamufrodkeun anjeun abadan dina salawasna wasani jeung kudu nasniahkeun anjeun wajma jeung kudu ngajamakeun anjeun wa afrida jeung kudu ngamufrodkeun saestuna anjeun goirohu kana lian ti itu ma litaukid wahad muamilil muakkidi jeung ari ngabuang amil masdar anu naukidan kana amil masdar taukidnya imtana eta narima kacegah itu wahad muamilil muakkid wapi siwahu jeung eta tetep dina salian itu amilil muakkad mutasaun eta anu dijembarkeun lidalilin karena aya dalil wal hadfu jeung ari ngabuangna amil teh hatmun eta misdimaatin bari tetep sarta masdar anu datang badalan bari jadi badal min filitina fiilna itu masdar bari jadi gaganti gitu badalan teh nya kanadlan sapertikeun lapad nadlan artinya nyamber alad anu kang dula anu tetap saperti lapad ungdula ungdul gitu kudu nyamber anjeun gitu ungdul mah nya wa ma jeung ari perkara masdar anu tetap li tafsilin tuduh kana mana tafsil anu teu ka imma sapertikeun lapad imamanan gitu nya amiluhu eta ari amilna itu mali tafsil yuhdapu eta dibuang itu amil haitsu anna dina sakira-kira anyar datang itu amil kada eta tetep nya kitu di wajib ngabuang amil masdar mukarrarun ari masdar anu dibolak-balik wa hasrin jeung ari masdar anu diringkes waroda anu datang itu masdarna iba fi'lin bari jadi gaganti tina fi'il lismi ainin istanada anu jadi khobar itu fi'il lismi ainin pikeun isim dat wa minhu jeung eta tetep tina sawarehna masdar anu wajib dibuang amil nama ari perkara masdar yada'u anu ngangaranan para ulama linahu kana itu ma muakkidan li nafsihi kana ngaran masdar muakkid li nafsih au ghairi atawa kana ngaran masdar muakkid li ghairi fal mubtada'atuh ari anu mimiti nahwu lahu alayya alfun urfa eta upama lapad fal mubtada'atuh ari anu mimiti nahwu lahu alayya alfun urfa eta upama lapad lahu alayya alfun urfa lahu eta tetap manfaat ka itu si jalma alayya madarat lahu eta tetap manfaat ka itu si jaid alayya madarat ka kuring alfun ari 1000 urpan kalawan ngaku saestuna wasani jeung ari anu kaduana kabni ang tahakkon sirpa eta tetep saparti lafad ibni ang tahakkon sirpa ibni eta tetep budak kuring ang ta ari anjeun hakkon kalawan bener kalawan hak sirfan anu mulus kadaka eta tetep nya kitu deui sapertikeun wajib ngabuang amil masdar tu tasbih ari masdar anu ngabogaan mana tasbih anu cicing bada jumlatin bari tetap dina sabada jumlah ari contohna kali bukaun buka adzati udlatin eta tetap saperti lapaz li bukaun buka adzati udlatin li eta tetap pikeun kuring bukaun ari ceurik buka adzati udlatin kalawan sapertikeun ceurikna awewe anu teu jadi kawin al maf'ul lahu ari ieu eta bab dina ngajelaskeun maf'ul lah al maf'ul lahu ari eta bab dina ngajelaskeun maf'ul lah yunsabu dinasabkeun naon al masdaru masdar maf'ulan lahu bari jadi maf'ul lah kitu sote dinasabkeun jadi maf'ul lah sote in abana lamun mah netelakeun atawa ngajelaskeun itu masdar taklilan kana mana taklil ari contona ka jud syukron wadin eta tetep saperti lapad jud syukron wadin jud kudu berehan anjeun wadin jeung kudu ngahutangkeun anjeun syukron karena bersyukur wahwa jeung ari itu masdar teh mutahidun eta nu narima sarwa atau eta nu narima ngahiji bima kana perkara ya malu anu beramal itu mapi dina itu masdar waktan dina waktuna wa fa'ilan jeung dina anu migawena wa in fukida jeung lamun mah dieuweuhkeun naon syartun hiji syarat pajrur tah kudu ngajierkeun anjeun hukana itu masdar bil harfi ku harap jar taklil walaisa jeung henteu itu harap jar walai sajang teh itu jar bil harbi teh yamtani wa eta narima kacegah itu jar bil harfi masyuruti bari tetep sarta pirang-pirang syarat kali zuhdin daqoni'ah seperti lapar li zuhdin daqoni' li zuhdin karena zuhud da ari jalma teh qoni'ah eta anu ridho kana bagean ti Gusti Allah
Waqala jeung saeutik naon ayas habayen ngarejengan ha kana itu harap jar ta'lil naon al mujarradu maf'ullah anu dikosongkeun tina al jeung idopat. Walaksu jeung ari sabalikna bimashubi al eta tetep dina maf'ullah anu dibarengan ku al wa angsyadu jeung nyiirkeun atawa nganasyidkeun ulama-ulama alinahwu la aqudul jubna kana lapad la aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. La aku moal diukuring aljubna karena arah-arah borangan anil haijai ti pirang-pirang musuh walau sok sanajan walau tawalat sok sanajan abrol-abrolan. Saha zumarul a'dai golongan pirang-pirang musuh. Allah anu